asa piraku teuing teu bisa ngomong bahasa Sunda kan gila-gila keding ada sugan teh mau teu bisa bahasa Sunda. Ayo pas ngobrol teh gitu. Assalamualaikum sampurasun bray wilujeng patebang deui sareng sim kuring mang awa seperti biasa di channel. Dina kesempatan ieu rada spesial ieu ayeuna mah. Nah, spesial. Nah, kumargi abdi ayeuna di rencangan. Aya nu ngarencangan. Sate acan dilajeng mangga. Namanya nonton di subscribe heula. Subrek. Di subrek heula. Ulah pogi komentarna teras like atau komen. Kurang salaku kurang Sunda terus janten kewajiban panginten kedah geus kalebet salah sawiosna nya ieu bahasa atau atanapi bahasa mah panginten sebatan di bahasa Indonesia pami di Sunda mah panginten nyebatna bahasa Sunda. Utamina ka para nonoman ka rai-rai ka murang kalihnya barudak ayeuna lah barudak milenial ulah deuwikeun ka teu bisa pisan teu biasa bisa ngomong bahasa Sunda gitu tah kumaha kan nya watos lah intina mah ku ninggal zaman kiwari gitunya zaman ayeuna mah abi mau wakasir nyarios lah pokoknya namanya intina mah gitu. Ayeuna alhamdulillah kuring direncangan ayeuna ngarencangan urang tampiling ya balad kuring ya nya mumpung aya kebenaran keresan juga aya di dieu jadi yo aya ide lah ya urang nyieun konten ieu gitu. Please welcome. Mang dia mah. Ya balad kuring Bang. Ya bray barayanya nepangkeun ye balad kuring. Ya tebak orang mana mau ulah waka disebutkeun orang mana. Nah ieu urang cobanya urang ngobrol-ngobrol saeutik lah saeutik bae da ieu mah sugan gitu sugan ngarti ieu bisa. Ari nami teh saha nami? Namina teh Awaludin biasa dipanggilna teh Awal. Oh biasa disebutna awal iya awal Beda huruf. Kang Awaludin nya beraya ieu naon balad kuring oge nya komik ari kawit di mana ieu Mang Awal dari kawit Alor Nusa Tenggara Timur. Ieu orang Alor tah ngobrol bahasa Sunda sok kumaha cikan budak kuring ge rada balelo bahasa Sunda. Iya saprak kenal wawuh ya jeung awal gitu wawuh di dia di Bogor nya di awal ada sugan teh mau bisa bahasa Sunda. Ayo pas ngobrol teh gitu we.
Asli alor. Asli Alor. Daerah Timur. Piraku banyak orang alor kieu ngomongna. Yo bener ieu teh. Alhamdulillah bener. Asli alornya. Asli Alor. Alor. Pan Sunda jeung Alor mah beda tuh. Atuh heueuh mata ge bingung. Ieu dah jago bahasa Sunda ieu. Jagoan. Tapi berarti istilah menurutnya Alhamdulillah. di Alhamdulillah. istilahnya Kita di Bogor langsung atau di mana heula? Baheula. di Bahalana Sukabumi heula. Sukabumi cenah bray pernah tah aya wargi-wargi di Sukabumi. Ini terus Di mana Sukabumi na baheula? Kembar. Oh, di Cikembar. Cikembar ka Cijangkar deket teh. Jauh atuh. Jauh keneh. Jauh kene. Cikembar. Oh, Cikembar belah dieu nya deket naon teh? Cicurug. Curug. Oh, Cicurug bae itu nya. Hijau. Pernah di Cikembar seberapa tahun Cikembar? 8 tahun. Pantesan we rek kitu bisa ngomong bahasa Sunda kumaha Alhamdulillah di Cikembar 8 tahun nih. Mana nama justru bahasa lo geus teu bisa geus teu di aku. Di Cikembar 8 tahun mesti umur sabaraha? Umur Di umur sabaraha di Alor di Sukabumi di Cikembar? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun geus ka Sukabumi. Sukabumi. Terus pindah ke Bogor. Ka Bogor teh 2017. Oh berarti hari pas itu teh pas ke Bogor eta teh bareng teh Bareng. anyaran di Bogor. Berarti di sana emang di Sukabumi Ya, kan? Sukabumi. Jadi rami nama di Sukabumi cenah ieu dulu teh ieu. Atas 20 tahun gitu. Tuh terus 20 tahun. Pernah balik. Dah geus teh di aku di Alor. Kalau katanya teh udah deula. Aduh, kopi. Kopi jeung udut teh. Kopi lah, udut lah, eta mah da utama udut jeung ngopi malah itu nya gitu. Jadi kieu tah makana ka barudak ieu nya ka barudak zaman now nu anu ngakunan orang Sunda Itu dari aku itu balik. jadi aku cenah tuh soalnya diajak ngomong bahasa Sunda ge apa itu teh teu ngomongkeun batur ya mah di image adi-adi gitu dulu sorangan ge zaman now aduh ampun banget karena kan memangnya naon adat atau adat budaya ciciren bangsa teh nya bener-bener kudu dijaga kitu jadi leungit budayana rusak budayana maka acak-acakan cina bangsana gitu sepup ya masalah pengerja almarhum Mbah Asep Nanar salah sahiji budaya yang salah sahiji budaya teh nya salah sahijina nya dinu bahasana eta gitu ayeuna tapi dah lamun ningali nya dulu di luar Sunda misalkan orang Jawa orang Sumatera nya Batak lah gitu Batak Padang eta teh udah lamun panggih ya nya panggih jeung dulunan orang itu sarua da langsung ngobrol teh kan marake bahasa manehna gitu Bisa orang. itu maksudnya nya batur Nyambung. pada awal kan panggil jeung sobat orang gitu sarua pasti kan langsung ngobrol teh bahasa gitu kan beureun jadi bahasa alor gitu nya jarang kan pas panggil teh abang geus di dieu lila bisa wah lu kemana aja dulu atau kumaha lah gitu bahasanya jadi rubah henteu kan Ente. emang mun panggil jeung balad-balad oke nu orang gitu ya biasa ngobrol bahasa gitu we bahasa alor ngumpul jeung urang-urang ya orang Sunda gitu nya nu aya di dieu ya kieu we ngobrol manehna mah ngarti gitu kan pas manehna ngobrol bahasa alor urang nu teu ngarti gitu. Jadi teh nyambung. Aduh ya alhamdulillah ide mah di mana gitu nya gitu cicing karena tuh si awal udah we lah ayo urang nyeun konten gitu nya gitu leres pisan saur naon sepuh-sepuh gitu nya pas kemarin ge aya di Tenyeni Abah Piit leres pisan bah eta teh bah sapuk tapi oge gitu nya eta leres pisan sapuk anu dibahas
Abah Fit sareng AA nya di channel penyanyi kamari. Alhamdulillah janten ieu mah kangge naon keur contoh lah gitu, keur contoh utamana makanya kabarudak ayeuna kabarudak zaman now gitu sigana teh da era ting kumaha gitu gengsi gitu panggil jeung kepada orang Sunda tapi di batur gitu ya sigana teh jarang langsung ngomong bahasa Sunda gitu ya teh jarang gitu beda jeung dulu-dulu anu yang tadi teh orang Jawa orang gitu. Abi langsung perhatikan gitu kalau di mana aya tasiga warung kata aya warung kan di Teplan di warung di Teplan eta bisa orang Padang. Si abang eta yakin tuh pas ayo nu datang ke warung eta sigana orang Padang gini langsung ngobrol tuh bahasa Padang gitu sugan heran tuh mah kada cuek gitu lah bener disuruh ayam reus kan mencik orang sana reus bangga teh reus wah bahasa Sunda mah bangga itu reus jadi reus yang merasa bangga gitu merasa reus gitu. Iya bener asli jago pisan bahasa Sunda loba nu katipu lalu apa mah ngomongkeun pakai bahasa Sunda ngomongkeun si awal kalau bener tengah nyawa di babu pe ngomongkeun goreng ngomong-ngomong rek bener dulu tuh jadi kalah berai ini teh udah kalau malah tuh bener secangkir kopi dan sebatang udut ide itu konten sambil bergadang begadang ya biasa lah beda kita mah sebagainya ngobrol-ngobrol Jirade ketemunya promosikan lah tuh subscribe gitu channel channel coba pakai bahasa alor lah baik pakai bahasa alor jangan lupa subscribe channel YouTube kan hanya nyawa yuk pakai baik bahasa alor nyawa dah murah teh nyawa bahasa alor nang sebisaan langsung bisa we bahasa boleh subscribe jangan lupa subscribe channel gitu. Jangan lupa subscribe EAE channel. Dukung alor. Coba nyebut kumaha cik? EAE cantik. EAE naon kan? Eta acan sah berarti jadi orang Sundana. EAT acan sah dah. Sabab nyebut masih aduh alhamdulillah ya Allah kieu we lah urang kana EAE naon EAE ya gitu beraya nya wargi-wargi ieu mah nya pangajak beureunya ngajak ka dulur simkuring gitu tamana Barudak Merak masih dalam pencarian jati diri ya cuma lagi mencari jati diri lagi udah jati diri orang Sunda gitu nya orang mah jauh beda kulitnya jauh nah, ya jati diri alor sama orang mah jauh di umur 12 tahun umur 12 tahun umur seberapa berarti 12 tahun umur 12 tahun geus ngarantau coba ti alor ngarantau gara ngarantau eta loba udut eta mah itu udah ngarantau ke Jawa Barat jadi ke Sunda umur 12 tahun jadi kalau sok alhamdulillah jadi kayaknya tuh balik-balik dari aku dia mesti di aku di alor lagi aduh mantap lah ya alhamdulillah aku nuhunnya saya sedayana wargi-wargi sing sarehat jalan ringkasnya oh ulah hilap tetap standby nya di TAU channel support your local tradition eta pokoknya mah
IAE channel. Nah, ya channel. IAE channel alor. Misalkan hari Menang manuk ya. menang manuk malam-malam entar. Ya, atunon wargi-wargi. Dia anjir salawasna rahayu bahagia walia. Sampurasun tapes. Tetap di UAU channel. Oh sini itu lembur. Tua kalem. Enjoy. Lagu lah. Support.